geus keren. Ini rame-rame. Jigana pasti aya kegiatan sosial. Pagawean aing ngawadu dewe. Ngawadulan tukang es. Oh, duitan ieu mah. Itu wae gede duitan. Aing arek poya-poya. Beli dawet. Berolok. Assalamualaikum. Salam. Lain mang yuk rame kieu siganu aya kegiatan naon sih? Oh pugu aya Curiga ya? teh aya kegiatan ngarabat jalan gang beton swadaya ti masyarakat. Sareng para donatur sanesna meureunnya Mun. terus disponsoran ku Pajagur. Oh, ada sponsorna ieu teh? Aya Sebabna? sponsorna. Pajagur teh mun teu salah Porja urang nonton. Sanes Proja. Oh, Proja. Jadi Proja dengekeun tah. Proja teh pro ngajaga lembur. Ari ngajaga lembur teh Hmm. meureun kudu ngajaga tinu infrastrukturna. Mun. Ngajaga meureunan tinu keamananana ngajaga kadena pokoknya dijaga jadi bisa meureunan eta proja teh teh. Bagian keuangan aya meureun di dieu mang. Ka sakanyo uing mah kamari teh RT anu RT. dibere dana teh ku bos proja teh. Berarti duit di RT mang. Nya sakanyo uing mah kamari RT nu dibere duit ku bos proja teh. Siga nama RT nu ngaturna. Berarti urang kudu ka imah RT. Ya, Amang mah deui we gawe deui. Hayu Soalnya pentingan duit yang amang ge nya. hayu. Bisnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kela di mana? Tah, imah RT ieu. Buset. Halus Imah RT beneran. Teh di mana aya henteu. Aya mah ka mana-mana RT mah nganggur da. Ieu imah RT. Uga piring terbang kieu di luhur. Loba di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, Ya, mangga masuk. keluar tuh, kurang mau ngasup. Nah, gitu. Tuh kita naon bakal dia. Aya perlu yang RT. Mohon. Aya kegiatan naon teh? Ini mah ngan sekedar Sekedar naon? kan ya, sosialisasi ti warga, ngan seukur gorol gitulah ini mah. Tapi aya duitan teh. Alhamdulillah ada Aya. gitu donatur dari bos proja lembur atau artinya proja teh itu hasil swadaya masyarakat. Duit aya tapi duit. Nah, duit Heh. nya aya gitu kok abi dilemparkeun deui. Pas teh, Ya. urang pan kelulusan London. Heeh. Pernah asup ke jurusan fakultas tentang market nukar itulah RT ga apalah Mohon. ya kenapa orang pakai dasi Apa ada sih tanda ieu lah, tanda hormat gitu. oh Tanda pejabat gitu mah. orang butuh nu boga duitna euy Heeh. donaturna saha Bos jadi jago. duit menipis ayeuna teh Iya, menipis itu. pantesan tuh ngarokok-rokok aja Ya mohon. ngarokok lah Aduh, turun di sana. iya, jauh orang ya meuli Belinya di mana dah? lainnya Oh, is. hiji Aduh, Hiji, non bisa teh. hiji gitu. Naon disyukuri di hiji-hijinya. nah, berarti anu nyokot duit Masuk mangga gitu. Tahu apa le rumah namanya? itu RT Oh. lah orang kali tua yang Siap. sepugu-pugu kayak Hmm. saya tadi Pak Jagurnya Maya Pak Jagor. waduh keuangan gede atau Pak Jagur mah orang besar itu Pak Jagur mah Mohon. lebar ini orang nunggu di dia nya Siap Pak. Tong Di iya. antos mohon, di antos siap. sok dapat duit mah orang nunggu di dia Oke. RT bulki we rokok nu kieu ge padahal mah aing teh meuli teh 10.000 teh aing tibang 3 batang dicokot manehna masa 2 batang aing kudu menang duit aing teh si RT cur teuing RT ge bae ajar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga cari Pak. Ayo nanti hadir. Jadi kieu bos soal sekar ngasih donatur anu kerja jalan dat tiap gang gitu kan. Kurang donasina gitu. Mun tiasa mah abdi nyungkeun deui. Emang Ya. butuh sabaraha duit gitu. Ya paling donatur nambahan
di atas 200 jutaan gitu. Paling itu agung teuing lah 200 juta ge gitu, Pak. Gampang teh, ayo Ya, urusan duit mah. Yang penting artinya sing bener weh, sing bisa dipercayanya. Amin, amin. Awas. Ya, turun pisan bos mun. Tibang butuh 200 juta. Iya, Aya duit mah tenang. amin. Siap. Tong bingung. Tungguan heula nya. Mun siap, mun siap. Meureun ku dihitung heula duit teh. Mun siap diantos siapa nya? Mun Ya. siap. Tong lami teh apa nya? Mun siap. Tenang teh. Aduh, bos jago deh lah teuing nya nyokot duit teh bang 200 juta. Oge itu kebebasanna buat bete orang panas bujur aing lah diuk wae. Aing ngagoler heula lah. Gila kene wah yang sebar jam iya 3 jam leuwih nungguan wae ampun. Jangan bareng ngopi, ngarokok, karunya teh bisa orang di demo, ini mau jadi RT nah ya. Ampun teh, rada lila nungguan. Kemana lah si bos? Ada kudu dikeretan heula duit teh. Oh, itu kan. Soalnya balokan kene duitna ge. Siap. Tah ieu duit 200 juta. nuhun. Ade teh sing bisa dipercaya ieu. Insya Allah, siap, insya Allah, Soalnya siap, ieu duit kaberatan ieu ku masyarakat. Mohon, Ya. Wayahna sing bener jalankeun, sing bisa percaya. Siap, Ya. siap. Amat. Siap. Iya, ya sebagai tugas RT ge nya nguruskan anu geuring ngongko, Iya. jeung gitu lain sabor. Syukur, iya. Mudah-mudahan si swadaya eta doang gitu kan. Iya. Terbagikeun mah anu digarawena gitu banyak. syukur. Apalagi saya di katakan deui, diusin sajen deui gitu banyak. Sing bener pokoknya Ya, amat. mohon. Mun ayana naon pokoknya mah RT kudu tanggung jawab. Siap, siap, Ade. siap, siap. Iya duit kaberatan ieu teh. Oh ya, nah. Oke. Ya. Iya, Sing bener. Nuhun. Ya, ya. Bos gitu banyak nya, aku No, mau nya. kami di dia gitu. Soalnya kerjaan nu sejen, candi masih kan anu digarawena, Nya, masih nya. makana, Nya, teh, nya. kopi rokona gitulah karunya. Itu juga anu gawe sarua jelema, Iya. butuh si beuteung gitu Nya, kan. nya, Heeh, dan robot ieu. Ya gitu nya. Nuhun pisan bosnya. Sing bisa jaga amanah ya. Oke, siap, katanya. nuhun pisan, Awas, bosnya. ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh sia-sia. Aing make dasi. RT datang mau duit. Cocok. Cocok. Kumaha teh? Duh, punten ieu karek nembe deui kasihan gitu. Kan sakieu. Lain ieu duit kabeh ya. Duit ya aku. 200 Anu juta. mah, heeh. Lah orang tempo. Oh, mangga tinggal ieu. Soalnya RT bisa awas potong duit. Gua saroe. Yuk gocapan kabeh teh. Gocapan. Oh nu ribuan. Eueuh. Nu gambarna nu nyekel pedang teh kuduna mah we nu ketempo loba tapi teu naon lagi ge. Udah kumaha kitu dibarena ge. Malila. Ya udah. Urang loba kene non bisnis. Heeh. Jadi teh duit mah nu digawe mah kopi dahareun. Pokona mah balik buncir. Oh, nuhun pisan Mau terus bisa dibantos tarik. gitu nuhun ya. Nuhun pisan. RT sing bener jaga amanahnya. Nuhun, hati-hati di jalan ya. Jadi siap. Assalamualaikum. Salam. Butut malangan we. Pas 200 juta. Alah cocok shopping deui aing pokona penting ayeuna mah moal mali wuduk. Aing ngarek mali soto. Jimmy kemana nya goblok teh? Tangkurak jadah teh anjing. Aing belaan kos kieu, aing nungguan kabar ti manehna. Facebook eueuh, nomor teu aktif, segera diblokir anjing cai. Awas geus buru tuh, awas ku aing lanjut dira. Asli ku aing bawakeun geura polisi aing amprok jeung manehna mah. Aing belaan hirup ngontrak aing ayeuna. Aduh, ampun teuing nasib aing naha percaya teuing ka eta jelema saliwat. Ampun. Duh. Awas gua.
Ari sia tas di mana? Pas ulin, Mak. Ari babaturan sia ka mana? Cenah rek jadi polisi. Geus genep bulan coba ge teu datang-datang duit dibawa. Rugi aing atuh. Anak saya duit dibikeunkeun kabeh. Sia teh sing mikir atuh musingkeun we kolot. Hampura, Mak. geus teu kurang nanaon hirup aing tinggal ngeunahna pamajikan yang dua di jero kabeh pasar ini hawe aing mah akur aing mah ke motor mana isu kan ya supir aing ke mana mobil imah motor sawah teu salah aing nipuan jelema usaha kapanggih apa nama aing teu loba carita teu loba dedengean nipu mah tetep berjalan aing pokoknya mah berjalan terus pokoknya mah embung aya dedengean awe aing bisi ngambek aing di luar aja Tuh, paling masih Jimmy di mana itu nya? Duh, hujan nih lah. Duh. Nih. Mana ini ya, Bung Jim? mana wae sih kalau langsung naik kotor deh lah dan ituan Tuh, elah. ituan Nih sombong. Oh, mendingan ditutup. di atas di mana Saya mending sombong banget, kain. Ambil tawan-tawan kagero tuh mending kuat tutupan dulu. lain tujuan sama ninggalkan aing ke Thailand kamari Pan aing ge, kita balik ke Thailand teh neangan sia, Jim. Buka tuh. kanaon Eta panto aing yang asup. kotor sih lah Allah sih mah Bola. Ih, mas saya. Aing. Gila kau mas ya. main lah Wah, siapan ke Thailand aing sukses wae nipuan batu dan barang siap ke Thailand aing sukses piraku. saya emang penting ayang asup Tuh atuh aing bere asup atuh bere cai minum kopi gitu. buka sendal buka Kotor dah. Kotor bawa itu kotor ban mobil. itu mobil orang mah ban nanti lain ban gusan ayo asup Itu atuh baru buka-buka tuh panto. saya jelema susah ayo non sih Itu aing pan balik ke Thailand ya. Aing oleh-oleh. Tadi nama neangan di Malaysia sebentar lah. main lah mana Aing mau oleh-oleh ya. mahal tuh Buset ding. Semua kata percaya. Aing menang. Heula tuh. siam lah non sih Sesuatu pokoknya mah beli mahal ya. duit aing Aing duit, oleh-oleh berapa duit. Aduh. penting soalnya mana duit loba Rudi di buruan aing kan uki mah Wah, di dia mah di Indonesia mah aya lagi di Thailand doang. enggak saya tarimanya saya ini mesti balik gue saya aing loba perlu Lah tawaran-tawaran ngopi ya. tuh aya pamajikannya gareli soalnya saya bisa bogoh balik kan Hujan gini. ajen oke gue yang ditelepon ditungguin ya Arif tujuannya Hujan. balik Sama nih pegang. balik ini kajian keluar bis udah balik deh oke gue yang ditelepon Hujan itu kumaha? Pegang. Hujan gen. Hujan aing mah. balik yuk Hujan. Waduh, kegedengan dia.
Ya kumaha pagawean teh geus 2 bulan kos kieu wae. Can anggeus-anggeus. Kamari terakhir si RT ngenta duit 200 juta ti bang pagawean sakieun teh anggeus-anggeus. Ieu eueuh jelema kieu sepi. Kamana nya? Menit sepi kieu jelema. Aduh, pusing euy. Kumaha sih? Makanya eta duit masyarakat deh, duit swadaya. Ya pagawean bentuk anggeus ieu bisa-bisa di demo ku masyarakat ka mana si RT na ieu. Mun sampeurkeun wae kitu ku aing ka imahna. Aya moal nya di imahna nya. Oh jelema pisan nanya ka saha ieu. Teang lah ka imahna lah, kumaha lah. Cicing dia mah pada rusing dah. Ingat wae kata duit ditipu ku si Jimmy. Apa ulin wae kitunya. Ya rasaan jalan dek ulah ketua ya. Apa sekalian laporan wae kitunya ka ketuanya. Sugan Pak Ketua, apal solusina kumaha ieu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teuingan teh aya naon? Sinario. Alhamdulillah. Aduh, tumben teh aya naon ya asa eta raruas sinario. Kebetulan tos di pasar sekantenan meser eta kangkung. Emang sakmaha meser kangkungna meni kudu ka pasar kan aya tuang endul. Cuma 2 truk. Waduh, 2 truk. Keur parab naon 2 truk. Justru teteh ka dieu teh aya piobroleun ketua. Piobroleun naon? Kamari ketua katipu aya jelema tah datang-datang. Aku ngajakan bisnis taunya nipu. Waduh, teh kade ah. Emang katipu sabaraha teh? Ageng sih ketua katipuna teh sekitar 700 juta pugu ge. Meni ampek bisa ngreget lah mana geus beak kabeh tah cing celengan ge di asup-asupkeun kabeh. Alah, geuning gede. Emang kusaha si katipuna? Kamari mah ngakukeun teh ngaranna teh si Jimmy teh budak teh. Tah, dibere nomor HP tapi itu ngahubung-hubungin nepi ke ayeuna sampai geus dek jalan 5 bulan. Kumaha ieu ketua? Apa laporkeun wae ka polisi? Waduh, si Jimmy. Keke. Asa kasebut ku si RT ngaran si Jimmy teh. Buah-buah eta tah budak eta tah. Waduh, Da tukang tipu cenah ngadenge mah cek sasaha ge ngadenge teh. Coba rek dihubungi heula ka RT coba. Hese tadi orang keur ambek-ambekan di lokasi ieu pagawean urang yang geus 2 bulan teh anggeus si RT teh bener teh diberi 200 juta. Halo. Teh, di mana teh? Di mah. Buru ditungguan ka dieu ka imah lah. Itu pareleh urusan teh ka dieu buru ka imah. Sok tungguan ayeuna. Ayo, ya. Waalaikumsalam. Aduh, bukan juragan. Aduh, ganggu ya. Ayo sok. Ya. Juk. Aduh, kita bade naon ngebel teh? Jika nu serius kieu. Iya teh, eta kumaha pagawean teh. Kamari kan terakhir dibere ku urang. Minta duit 200 juta. Ngomong janjina paling saminggu ge beres. Geuning geus 2 bulan, geus kata pagawean kos kitu keneh wae eta kumaha urusana. Duh, kapura bos. Hayang di demo masyarakat. Ya, tugasnya RT lain seukur sekar agro doang gitu kan. Kepentingan banyak, kemudian pasien teh lah, warga saja kesakitan lah gitu kan. Butuh darah teh lah eta penting tadi ge saya tah buktina ieu ngandarokeun darah gitu. Pamanan kok. Tah, dan sapatan kieu. Heeh, buktina ieu gitu. Terus. Nah, jadi orang nyerahkeun ka jelema anu make jas, make dasi. Make jas. Heeh, apaan teu? Keula saha ngaranna eta make jas? Rasanya poho deui urang deui. Poho deui. Pilu jeje gitu dah. Si Jimmy lah. Heeh, saya eta teh. Tuh, pan. Bener. Sarua ketipu di wae pan si budak teh. Waduh, ieu kukumahaan kieu. Aya sugan teh teu dibikeun deka batur teh. Sugan teh digunakeun diuruskeun ku sorangan ku maneh. Soalna eta ngaranna si Jimmy kitu mah. Tah, ieu teh Mary ge sarua ka tipu 700 juta. Tak ku budak eta teh. Aduh. Aku ngakuna dek ngajak bisnis pan eta teh. Ai teh kumaha sih? Ayeuna apal teh imah si Jimmy di mana? Justru orang gampang asal lewat gitu, Pak.
orang bingung ada di norma banget nama cuma benar gitu katinggalin nama gitu Jujur, kan. kata Jujur orang lah mah. gitu omongannya lemas gitu kan saya ge itu orang hasahan jakal lah Duh, dengan jadi ayeuna mah ulah soka bobodo tenjo ku bahasa nu lemes handap asor kitu teh kudu jeung eusi hatena Oh, kumaha, sesuai kudu ditalungtik heula jelemana apal henteu di mana imahna itu atuh teh Pak ampura ieu lain masalah hampura ieu duit batur urang hanjakal teh bisa percaya wae ka maneh tu serang wae sugan teh moal pikieun teh ampun sia mah jadi nyelakakeun aing teh aing bisa di penjara teh ampura perilaku ku aing kudu dipiktipkeun mah laporanna atau orang teangan heula si Jimmy Sugan gitu aing wawuheun di mana ayo teh kenal bener teh di mana apal teh imahna Teu puguh sarua eta budak eta teh. Da jiga nu boga aya hipnotis kitu lah jiga boga pamake eta budak teh. pola pembicaraan lah itu Seolah-olah urang teh langsung percaya we gitu ka budak eta. kade zaman ayeuna kudu taliti yang geus kieu teh lah ayeuna geus musibah bebarengan kabehan RT uing oge ceroboh percaya teuing ka RT salah uingnya jadi percaya teuing ka RT ayeuna teh Mary oge sarua katipu itu nya ayeuna mah kumaha lamun urang dilaporkeun we bareng-bareng yuk urang nyin laporan teh ayo RT anu laporna teh Mary nu laporna gitu ayo nya jeung uing ke bareng ayo ayeuna keneh ayo berangkat ayo siap ayo yuk duit bures awe kabur pusing aing geus kieu mah pin ku awewe ATM na are kumaha coba anak aing kemana mah dan ulin wae aing geus leneng koyo geus biak dalapan aing beli nu hideung we sugan alus ye ngadenge mah tetangga alus aing kudu nipu batur deh buru-buru ya anak aing bisi minta duit lewe deh mamahna kemana kabur pada jadah emang gitu. Pak, yang jajan atuh bebaturan neng mah jarajan. Bapak ge candahar neng sabarnya nenya oke bapak usaha deui mama tuh dana dibawa duit kabur Bapak mau satu puan wae tuh dah. Tapi kan ke mama mangkat. Pak, beas beak pak. Neng lapar pak. Mang bapak tekarunya. Kan neng sakieu laparna. sabarnya neng
enak. Ekor ya. Mana salah di mana ngambek tar balik sore. Tara, Pak. Aduh, coba saya tunggu saya kadia grogi. Bener gawena. Buru-buru soalnya rebo anak ekspor eta. Kalimantan. Ya mun jarum potong, benang beak, ngomong bae nya. Tong loba ngeluh, hirupna dahar kari dahar, ngopi kari ngopi di warung Mang Manong. Alhamdulillah lah sakia oge. Aing mun teu dicokotan mah amplop aingnya. Aing teh beunghar kayaknya padahal mah haram jada si Rudi. Tapi aing arek jadi jelema bener, rek tobat. Aing geus pake kopiah beureum. Bisa asup padepokan aing kudu jadi jelema bener. Usaha konveksi beunghar deui isukan ieu. Aing lapar. Manggih kiki ngasa cangga. Dahar lah daripada teh dahar. Teh opat kue gara-gara si Jimmy ya. Aing nyesel lah buat jaya kasih Rudi teh. Geuning nu nipu nama si Rudi. Tapi kabeak kanan kontrakan. Imah. Aing jadi balangsok ieu. Ya Allah. Aing mah oge jadi kos ieu. Tadina kontrakan aing loba. Imah di rumah gede. Ya Allah. Main langsa hirup teh lah. Ini banda. Si Rudi. Jaga budak teh. Ini lempangan lah. Bukannya ya dah harus asal mau jelma teh. Begini enak mah make kopi ya. Mas Eling gitu jelma teh. Sambarkan lah. Ini mana lain? Lagi make kopi ya ini mah. Mana kenaon ieu? Mana tobat? Saya yakin aing mah da. Aya cai. Aya ah. Main inum wae. Nyau apa eta teh cai naon eta atem lain ngomong atuh yang inum kok yang dibere. Eta teh cai sanai kok yang arek kumbah tuh kumbah beca. Anjing. Cai sanlet. Pantesan. Lo ora aing mah seueur asa mah boloon. Lain eta ayeuna mah jadi dekil kitu maneh atem lain baheula boga kontrakan aing kot udag-udag manehna. Kunaon eta kot belangsak itu baju darekil. Naon? Aing teh asa diingetan. Sia kan masih boga keneh hutang ka aing. Ayeuna aing keur balangsak. Ka dieu sia bayar. Hutang adalah hutang. Kudu bayar, dosa eta teh. Kadikeun. Sateparan teh satem ngomong bade nangtung diuk maneh dinya. Lain maneh eta kot kucel kitu tem maneh kunaon aya naon. Carita moal sugan orang bisa mantuan. Maneh hirup teh perubahan jadinya teh. Kunaon cek. Dahar maneh sigan lapar hirupna. Dahar tong ngeluh. Ka kitu geulis pan ketemu. Bisa mutut-mutut. Apa lain? Harunya. Ang sobat poe. Set. Pat poe. Heeh. Geus aya mah kumaha mun gawe di urang. Tong karunya nempo maneh meuni ih teu pantes teh baheula mah ampun meuni megah penampilan mewah. Gawe di urang mah dek teh kurang dibayar, utang mah gaji digaji. Gawe naon emang? Aneh jaga warung, jaga konveksi. Atulah daripada aing kalaparan. Yo, kudu daek. Ningalnya. Oh, ayo. Kumaha?
siap ajagaan yo konveksi Yang kemadu sih, daripada yang tegawe. yang geus nya orang lo bakal kebutuhan lo bakal kesibukan mana di dia jagaan ini digawe warung ngongko kade Oh, semangat Mantap. Aing enak mangges ngeuna. Sawah lega, empang loba, pabrik aya, lembok saya Jimmy, bonganan aing diusir. Surat-surat segala naon tek-tek bengek ku aing dipadong. Anan aing di HP. Aing nanggap keliningan gitu kudu di lembur wae. Tah denge piwar. Kadenge teu keliningan cingkolen terang. Tingali kumaha teu ngeunah hirup aing. Pokona ya sutradara aing mah embung. Mun dilanjut deui enggeus nepi ka dieu ieu film. Aing hayang ngeunah. Ulah si Jimmy wae nu ngeunah teh aing tuh loba sawah lalega. Pokona enggeus nepi dieu. Aing soalna lamun ieu film dilanjutkeun aing embung. Aing bakalan jadi catrik aing teh. Kenapa teh? Catrik deui. Mending ayeuna geus nepi ka dieu awas ya mun dilanjut deui sutradara ku aing. Tuh, aing geus beunghar. Hidup aja. Diheula kedeng. Can anggeus yang ngomong ya. Iya pasti nage si Jimmy teh dibawa ke polisi di teangan teh bener teh. Nah, aing mah jor teuing, sabodo teuing. Nek ditewak polisi sugan. Nek pokona mah nek naon wae ge paduli. Geus lah, teu penting bari nage. Geus ya ka ditu lah.